Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, ini Kang Ajun aya di Sabudeureun Walungan Cipedak gitu nya anu kamari ieu didongengkeun ku Kang Andi Gumilang gitu tah. Versi Nini Uti. Nah, ayeuna Kang Ajun langsung ngadongeng ngeunaan Walungan Cipedak khususna anu aya di Sabudeureun Desa Kuta Kembaran, maksudnya Desa Kuta Kembaran. Nah, nya di Lamping Buligir ternyata resan enak penak sarang salah sawios warga Desa Kuta Kembaran Pak Sarwan. Pak Tarwan, ya Pak Tarwan jus panate sabaraha tahun ini teh Pak? 62 tahun gitu nya, alhamdulillah ya Pak biasa ditepangkeun Pak Tarwan kagungan pengalaman gitu nya kawitna Bapak kapungkur saurna Bapak ieuna linggihna di pali dieu Pak. Di dieu nya. Mohon caket Lamping. Mohon ya di caket Lamping Buligir ya Pak. Tah salami Bapak bumi kapungkurnya di caket Lamping Buligir di Sabudeureun Walungan Cipedak. Bapak kagungan pengalaman manawi Pak aya carita-carita gitu tah gitu kolot baheula tah dinaon. Carita kan jadi kapungkur mah malahan kita aya nu ragrag teh ya. Nu ragrag di pali mana Pak ragragna? Tuh di pali luhur. Alhamdulillah. Alamat Salam. masih kene. Ayeuna ge masih hirup lah. Alhamdulillah ya Pak ya. Upami di Lamping Buligir teh di pali luhur teh kebon naon Pak? Kebon. Oh, kebon. Pohon. Pak, manawi Bapak uningnya Pak. Pangna disebat Lamping Buligir naon Pak? Ka ai ieu nama teu terang, cuman alit teh disebut bae disebutna teh Lamping Buligir lah. Emang aya dua pan. Nahan. Girang Cipedes. Buligir kene, tapi kasebat teh Buligir Girang. Wah, anu disebat Lamping ieu nya Pak, anu di Cipedes teh aya anu naon teh? Caket Walungan Purba manawi eta? Manawi nya aya Girang kan. teh Buligir Girang. Ieu disebat Buligir. Buligir, mente disebat Buligir Hilir mah nya Pak. Mohon. Janten aya anu ragrag di luhur nuju naon eta ngaragragna teh Pak? Kayu. Bakar. Pak, upami ieu kan walungan teh ka mana ieu teh Pak? Cenah saurna cenah ngabeulit deui teh walungan teh nya Pak. Mohon. Jadi lamun ieu dibentaskeun teh pas bae. Pas di kampung malah dibentaskeun paling dinya. Upami ieu nya Pak di dambel objek wisata painten nya Pak. Sae nya Pak nya. Sae Mung panginten ieu lahan ieu teh lahan milik di desa Cikuripan. oh aya nu sapali panginten nu ieu panginten nya. Oh, ieu mah lebet ka tanah Cikauripan tuh. Upami walungan ieu mah masih kena aya di wilayah. Urang kali ku kada ka urang ka bawah ka Pocondong. Nah, Ka Kembaran ya, nya, Pak. ka Sanak. Ya pami ayeuna di damel kawasan wisatanya Pak endah pisan ya Pak nya. Mun cok sering Pak aya nu ka dieu amengan Sering. Pertama ieu ai lebaran teh. lebaran. Orang malupa pada Oh, anak-anak mudanya banyak. Pak, aya carita-carita naon gitu Pak, cok kacaritos karioskeun hal-hal nu sanes teh ya Pak? Dayanya. Wah, teh paling ai keur kapungkur tah keur kerjak-jak lah eta mah di Mohon. lecet. Kolecer. Oh,
tiasa oge nya Pak janten objek wisata kolecer di luhur sok anu koleceran berarti Pak. Pak, udah disebut dan anu, ubah, tapi lalu beneran Oh. pasang kolecer. Atur nuhun ya Pak Tarwannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.